Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, leujeng sumping, leujeng patepang deui di channel The Budak Bageur. Dina video ayeuna orang diajar deui ngeunaan basa Sundanya. Tah dina video ayeuna mah urang ngobrolkeun perkawis rupa-rupa logat anu aya di Provinsi Jawa Barat. Namun ieu mah sanes numutkeun teori basa atanapi kajian basa Sunda anu resmi gitunya. Ieu mah dumasar kana pengalaman abdi gitunya. Janten kapungkur waktu sekolah di Bandung, gaduh rerencangan hampir ti sadayana wewengkon Jawa Barat, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Karawang, Indramayu, Cirebon, Ciamis, Garut, Tasik, Banjar, naon deui nu teu acan kasebut. Kuningan tah anu teu aya mah kitunya asana teh rerencangan kapungkur abdi teh teu aya orang Kuningan tah. Kapungkur teh abdi teh kan sakola teh di asramanya, di kampus teh di asrama teh dikempelkeun tah. Jadi mahasiswa di wewengkon di Jawa Barat teh hampir aya sadayana nya kecuali Kuningan. Asa teu aya kitunya, asa teu aya tah orang Kuningan. Nah, aya oge sababaraha rencangan anu ti luar Provinsi Jawa Barat, aya anu ti Jawa Tengah, aya anu ti Sumatera oge aya gitu. Tah tapi dina ayeuna mah orang fokus karena logat-logat anu aya di Jawa Barat. Tah janten kan sadi dinten kuliah gitunya sakola di kelas sareng sadi dinten di asrama sareng sadi dinten dina pergaulan gitunya. Jadi orang teh ngobrol nganggo bahasa Sunda sareng anu biasa bahasa Sunda mah gitunya abdi teh. Aya oge anu nya ku bahasa Indonesia aya gitu. Oh nya Bekasi aya orang oh nya sateu acan dilajengkeun video fullna tiasa lajeng karena channel anu ieu nya tah linkna aya di handap gitunya. Janten aya di channel anu enggal. Mangga diklik, anu teu acan subscribe mangga dihaturan kanggo subscribe nya. Rupina dina video dina channel anu ieu mah cekap mun kitu bae nya. Biasa dilajengkeun di channel anu kadua. Linkna aya di deskripsi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.